Nyangan naon, Mang? Nyangan motor, ce. Nyangan motor mah ka dealer atuh, lain ka lemur. Lain rek meuli abi mah geus boga. Nah, tuh ari geus boga mah make nyangan deui. Ta motorna can kapanggih ieu teh. Leungit. Biasana ari leungit mah motorna dipaok. Ah tong ning sieunna atuh, ce. Nah, sieun naon? Heuh sieun motor dipaok. Sieun mah ka Allah, lain sieun motor dipaok. Hanya sieun atuh motor dipaok oge. Kameureun jadi teu boga. Nya meuli deui we atuh. Leuweung mun boga duitna. Lamun teu boga, Nya usaha atuh. gampangkeun. Motor naon kitu Amang teh? Motor stylo. Ari itu motor stylo. Tage siga nu abi, tapi aya nu ngagantungan nih. Da motor abi mah anu kituan. Plat nomorna apal? Henteu. Kan zaman aya mah motor teh make remote lian. Coba atuh pencet, lamun Amang pasti hurung meureun. Oh, nya. Oh, ning nu abi. Mani teh wau kana motor sorangan oge. Pan diparkirkeunana ku babaturan abi tadi. Coba atuh tempo. Heuh, hayu. Tapi nah, maka aya heng tegan nya. Eta teh berarti can mayar pajak. Siap, kumaha tuh geus diteuneun anu kieu? Kalem ya atuh tong panik. Da eta mah lain sanksi, tapi pemberitahuan bahwa motor Amang teh can mayar pajak. Lamun kendaraan terdapat gantungan hektik nu kieu, silahkan menghubungi Samsat Information Center atau bisa juga melalui WhatsApp. Oh gitu. Heeh, sok buru teh geura hubungi, geura bayar we pajakna. Heuh arek. Lain alus motor teh euy, siga kaluaran anyar eta mah. Heuh kaluaran anyar ieu mah. Baraha hargana? Mahal ieu mah hargana oge. Meuli motor mahal, ai pajakna teh dibayar. Mang kumaha kalau lalaki teh? Geus cager can? Dirawat keneh ce, wae ana ge kudu rujuk. Asa ku kakaraeun aya nu geuring kana dititah rujuk. Ah teu kakara, batur ge loba. Nadaekeunnya kolot awewe diajak rujuk deui. Lain rujuk rumah tangga ce, maksudna rujuk teh rumah sakitna pindah. Nah rumah sakitnya meni kudu punah pindah. Ngontrak sugan. Lain rumah sakitna nu pindah, tapi bapak abdi ditetap pindah ke rumah sakit sejen. Nah, Mata kitu ge dokterna teu sanggupeun. nah geuring naon kitu make tiket teu sanggupeun. Gagal ginjal. Nah make bisa gagal gitu. Ah nya aya gangguan, meureun kana ginjalna. Nah saha kitu nu ngagangguna? Anu ngaganggu nama penyakit atuh ce. Berarti si Nur anak Mang Hamid oge panyakitnya. Nah, Eta we sok ngaganggu rumah tangga si Elis jeung si Asep. ah teuing ce, abi mah teresep ngomongkeun batur. Ada lain batur eta mah dur abi keneh. Teresep ngomongkeun ka gorengan jelema abi mah. Berarti dagang gorengan si Asep mah sok murah macul. Teuing Bu ah. Gugut rut gitu maneh mah kos loba kutu. Heuh loba. Make obat kutu atuh ngarep-ararae. Ah, teu ngaruh. Anger rek kutuna mah harirup keneh. Terus kumaha tuh eta? Lali-lali lama mantak borok. Arek digunulan abi mah. Ulah digunulan atuh. Nah, maka ulah digunulan. Lamun digunulan, kayak orang bakal kehilangan paru-paru dunia. Cek, tahun baruan ke mana? Ah, mau kemana-mana, Bima. Di imah, we. Hari di imah rek naon? Nyarek naon, atuh. Tahun baruan mah paling ngeganti kalender. Yang acara atuh cek. Tara loba acara, Bima. Dalin TV. Ngaliwat we atuh cek. Resep ngariung. Nya resep ari teh udunan. Pan eta nu ditengan teh meureun. Abi mah mun ngariung geus tara nyeun liwat aya nama gariung. Toknya naon atuh? Nyeun sosis tumpah. Nu kumaha sosis tumpah teh? Asa karek ngareung. Nya eueuh ka nyaho atuh. Yang saan deui. Cing atuh urang nyeun. Tah mimiti rebus heula sayuranna ngaraasa. Terus memiskeun bawang jeung sajabana pikeun ngajian saosna. Tah untuk sosisna make sosis kenjernya guys, biar masaknya lebih praktis, cepat dan juga tetap gurih. Terus asupkan sakabeh sosisna beserta sayuran tos direbus tadi. Aduk-aduk nepi ka sadayana terlapisi oleh saus. Tuh gampang pisan pan nyeuna oge. Tah geus asak. Wih, heueuh nya. Ieu mah menu tumpah yang anti gagal, yang gampang dibuat. Tah ieu teh menu anu bisa didahar barengan, anu teu kudu loba alat jeung waktu anu lila. Satset ieu. Mana coba ngasaan? Sok atuh geura dahar. Hmm. Hmm. Ngeunah cek, batang ngaliwat mah leuwih praktis kana ieu. Nya heueuh lah, ini kan nya sosis tumpah. Tumpah enaknya, tumpah ramenya. Heueuh cek. Kayak tahun baruan mah nyeun ieu we atuh. Heuh arek engke. Asik euy. Nah, make asik. Nya asik we atuh. Ka bakal ngedahar nu kieu deui. Ah, udah mau ngajakan maneh. Hah? Aya aturan pegat rantai teh. Bali rantena nu mahal atuh Bu, ngarah teu babari pegat. Teu ngajamin. Ari nu mahal mah ngajamin Bu, kuat mal pegat. Tang baruaning tali rantai. Di silaturahmi oge bisa pegat. Puguh ari eta mah. Geus omean heula we nu eta. Nya heg ku abdi diomean. Abi teu ngajamin bakal kuat. Horna. Emang nu heubeul deui mah mal awet Bu. Tetangga abi rujuk deui jeung pamajikan nu heubeul awet ti ka ayeuna. Bu, ieu mah soal rantai lain rumah tangga. Soal. Ari lila keneh mah abi rek masak heula we atuh ah. Juga tuh.
Aya nama orang nyen sosis nanas bakar we lah. Anu cocok pisan dijadikan menu pikeun engke tahun baruan. Biar acara ngumpul jadi semakin seru. Tuh nyen lagi babari guys, anti ribet. Oke sip, sudah jadi. Yo asaan? Wih, meni seungit naon eta? Sosis nanas bakar ieu teh. Nah coba ngasaan. Ya. Wih, ngeunahnya rasana teh. Pedas, gurih, manis, seger. Komplit pokona mah. Kudu make saos deui ieu mah. Geus aya saosna dina sosis gochujang. Heuh, Bu. Cocok ya mah yang acara kumpul-kumpul ge. Tinggal bakar aja biar lebih santai. Jadi ngumpul teh seru tanpa ribet. Da ieu mah nyeun lagi babari. Siap panggang seru bareng. Tur nuhun Bu bareng. Esang beresnya motor. Geus Bu, geus beres. Oh, heuh atuh. Hatur nuhun ya. Nuhun, tamara nuhun atuh Ibu. 150 ribuan. Kan keur dibayar bieu ku sate sosis. Kurnaon, Mak? Iya tadi penting mah ngarekam video. Terus? Pek teh tina video na aya kadengen suara malisiun teh. Suara naon ieu teh? Iya dengekeun ku maneh. Mana? Kurti bang suara nu kitu, Mak mah. Mun dikasieun. Dengekeun heula ti ka Anggus. Nginjem heula duit 100 isukan digantian. Tipe-tipe jelema lamun ditagih hutang. Kumaha sama tante? Aduh, bulan hareupnya ceuk. Teu can aya nama. Kumaha sama tante? Kamari teh bade dibayar ceuk ku abdi teh. Kamari teh aya Kumaha sama tante? Oh nya cek. Terus aya niat da abdi teh bade mayar kamari teh. Ngan acisna kaanggo meser Pajero. Kumaha sama tante? Punten nya, hutang nu mana? Kumaha sama tante? Sanes teh hoyong mayar ceuk. Di mana atuh baku mayarna? Caroge abdi teh damel tos sabulan. Mana kurang kali abdi ti jurali tina tangkal toge. Kumaha sama tante? Oh, hari abdi salahnya. Ece saha? Kumaha sama tante? Oh, nya sama tante ya. Eta lain kamari anak ece asup kana TV. Keur dagang gorengan di ditu di naon Citayam Fashion Week cenah. Kumaha sama tante? Cek aing kengke. Man hayo we nanagi wae da ku aing dibayar atuh. Mani bawel. Kunaon jang? Gebis? Aduh, kunaon jang? Gugah. Aduh, sia, anak aing lagu. Tapi cuy, kemarin ku abis ngaya disamperkeun. Da bener we, ada menirimil ka belade. Tuh budak Lah bae bakuna teh ngajero budak eta mah. Ieu.